Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para wargi sadayana wilujeng sumping dina acara Warta Sunda. Tempat anu ngaparkeun informasi ti sabunderan urang sadayana. Dina warta ayeuna kami bakal ngukuhan sababaraha berita sareng informasi anu penting pikeun para wargi sadayana. Pamirsa, banjir kajantenan dina kaping 16 Januari 2025 tabung 16.20 di MI Badul Gofur Raja Desa. Ayeuna urang bakal nyangking rekaman video anu dihimpun ti warga sabundar. Banjir akibat sumbatan tina gorong-gorong ngarojatkeun saparapat tina wewengkon sakola MA Ibadul Gofur. Ngabalukarkeun kotoran taneuh asup kana kelas jeung ruangan anu aya di tempat eta. Para siswa-siswi anu aya di tempat eta langsung ngaberesan barang-barangna supaya teu kakeunaan banjir. Oh my god. Pamirsa, kegiatan PPDB di MI Badul Gofur Raja Desa parantos mulai dilaksanakan. That's that lemon pepper thing, I'm a 10-piece baby. Bedroom bully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles. Never switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love. And every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up. Aya salah sahiji rerencangan abi sareng narasumber di tempat. Hatur nuhun Lucy Fatmasari nu aya di studio. Ayeuna simkuring Cici Nur Ayani tos sareng Naya Adila Safarani. Nu mana Naya teh salaku ketua OSIS di Sakola MA Ibadul Gofur Raja Desa. Wilujeng santen Naya. Wilujeng santen. Kumaha kinten-kinten salira damang? Damang alhamdulillah. Abdi di dieu bade ngadugikeun sababaraha pertarosan ka Naya panginten tiasa? Tiasa mangga. Saurna teh di MA Ibadul Gofur ayeuna teh nuju ngayakeun sosialisasi PPDB ka sakola-sakola MTS atanapi SMP. Muhun leres pisan ayeuna teh aya sosialisasi ka SMP sareng MTS kumargi bade aya semester baru, tahun pelajaran baru sapertos kitu. Mohon. Pami tiasa terang eta kanggo pendaftaranna dibukana ti kaping sabaraha dugi ka kaping sabaraha? Kangge pendaftaran gelombang 1 dibuka kaping 1 Februari dugi ka kaping 31 Maret tahun 2025. Kangge gelombang 2 dibuka ti kaping 1 April dugi ka 30 Juni. Terus kumaha panginten rasaan Naya salaku ketua OSIS di dieu kairingan kanggo sosialisasi PPDB. Lumayan deg-degan ya. Soalnya kita ge sosialisasi di depan banyak orang sapertos kitu. Mohon. Panginten sakitu pertarosan nu tiasa ku sim kuring ditaroskeun hatur nuhun ka Naya. Sami-sami. Panginten sakitu anu tiasa ku sim kuring ayeuna dugikeun hatur nuhun ka sadayana ku sim kuring ayeuna dikembalikeun deui ka Lucy Fatmasari di studio. Pamirsa, kegiatan musyawarah penegak atanapi biasa disebut muspen biasana diayakeun setiap tahunan di MI Badul Gofur Raja Desa. Musyawarah penegak atawa anu biasa disebut muspen diayakeun dina poe Jumaah tanggal 31 Januari 2025 anu dihadiran ku sakumna kelas 10 jeung 11 MA Ibadul Gofur. Nu di jerona aya sababaraha komisi anu ngabahas ngeunaan struktur, program kerja jeung adat ambalan. Dalam acara pembukaan muspen ini terdapat beberapa mata acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga laporan ketua Pamirsa, minjakna kana bulan Rajab di MI Badul Gofur Raja Desa ngayakeun acara kegiatan peringatan kanggo Isra Miraj. Dina dinten Kemis kaping 30 Januari 2025 di Madrasah Aliyah Ibadul Gofur diayakeun acara peringatan Isra Mi'raj. Sapertos acara peringatan dina umumna, peringatan Isra Mi'raj ieu oge di jerona aya tausiah. Sajaba ti acara tausiah hungkul dina memperingati poe Isra Mi'raj ieu, di MA Ibadul Gofur oge ngadakeun perlombaan di antarana
lomba LCC, sholawat, jeung syarhil Quran. Para wargi sadayana, ku ayana buah musiman di tiap pasar buah, pasti aya wae buah anu nuju musim teh. Aya salah sahiji rerencangan abi anu parantos di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Di dieu abdi bade ngawawancara hiji pedagang di Pasar Raja Desa. Di dieu abdi tos di kios pedagang Pasar Raja Desa. Nah, di dieu abdi bade narosan harga-harga buah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sareng Ibu sa. Ibu Rini. Di dia abi bade izin tumaros tentang harga-harga buah. Mangga. Di dia buah naon anu nuju musimna. Ayeuna teh nuju musim rambutan. Tah berarti hargana naik atanapi turun. Ayeuna teh nuju turun, nuju mulai musim panen. Kumaha persiapan Ibu kanggo ngajelang hari naikna ieu musim rambutan? Persiapan namanya terutama nama dananya etana keuanganana nu kedah seueur meureunnya kanggo balanjana. Terus teh meureunnan supplier-supplierna anu ngintun barang meureun kedah dihubungi gitu. Besok kados ngintunan barang ka dieu gitu. Supados seueur barangna wae gitu. Mungkin hatur nuhunnya Ibu. Mangga mohon. Mungkin sekian wartati abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae warta anu tiasa diwirikeun dina dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.